Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa karamatihi As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Husaini rahimahullah. Wa dhahara inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam khawariku wa ghoraibu ghaibiyah. Wa dhahara sareng parantos dohir inda wiladatihi dina nalika dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam non khawariku pirang-pirang perkara luar biasa wa ghoraibu jeung pirang-pirang perkara aneh ghaibiyatun anu bangsa garaib irhason karena jadi irhas nyatana irhas teh perkara-perkara ajaib atau khawariqul adat anu ku Allah dipasihkeun ka seorang nabi sebelum diangkat jadi nabi. Irhasan karena jadi tanda linubuwatihi pikeun kenabiana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'laman sareng kana merenyaho bi annahu kana sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtarullahi eta makhluk anu dipilih ku Allah taala mahalur Allah wa mujtabahu tegesna anu dipilih ku Allah. Pazidat mangka ditambihan non asama ulangit naonana hifdon penjagaana warudda jeung geus ditolak anha tina asub ka itu sama saha almarodatu jin anu durhaka wa dawun nufusi jeung pirang-pirang jiwa asaitoniyati anu bangsa saitoniah asaitoniyati anu bangsa setan waro jamat sareng maledogan naon ruju munayiroti pirang-pirang baledogan bintang-bintang nu bercahaya kulla rojimin kasit tiap-tiap anu dirajam tegesna jin jeung setan fi hali marqahu dina tingkah naikna itu kulla rojim watadallat jeung geus tunduk ilahi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam non al anjumu pirang-pirang bintang az-zuhriyatu anu caraang wastanarot sareng geus jadi caang binuriha kusabab cahaya na itu anjum non wihadul harami dataran rendah tanah haram warubahu jeung dataran tinggina tanah haram wa kharaja sareng kaluar ma'ahu sartana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon nurun hiji cahaya adhaat anu jadi caang lahu karena itu nur naon kusuru Syami gedung-gedung tinggi di negeri Sam al-Qaisoriyatu anu megah itu kusur faro'a mangka ningali kana itu nur saha manjalma bitohu makata ari daerah nu aya dina aliran sungai kota Mekah daruhu eta bumina itu man wa magnahu jeung tempat tinggalna man wang sodaa jeung retak tawa ancur naon Iwanu Kisro istana Kaisar Persia ari Iwan teh nyata hiji gedung anu digunakeun ku pihak keluarga kerajaan pikeun ngatur pemerintahan di kerajaan bil mada ini di pirang-pirang kota al Kisrawiyati anu bangsa Kisro hartina kota-kota nu aya di kerajaan Persia alladzi anu rofa'a nganaekeun atau ngangkatkeun sa anu Sarawan raja anu Sarawan samkahu kana bangunana itu ladzi wasawa jeung mapakeun itu Sarawan hu kana itu samkah wasakoto jeung geus murag naon arbaun opat wa asyrun sareng 10 min surafatihi ti pirang-pirang lotengna itu samkah al uluwiyati anu luhur itu surafat wa kusiro jeung geus dihancurkeun saha al-maliku raja Kisro tegesna raja Kisro lihau 5 karena ngerina perkara asoba geus keuna itu ma'hu ka itu raja Kisro wa'aro jeung ngalanda itu ma'hu ka itu Kisro wa khomadat sareng geus paeh naon annironu seuneu al-ma'budatu anu disembah itu seuneu bil mamaliki ku pirang-pirang penduduk kerajaan al-Farisiyati anu bangsa Persia litulu ibadrihi karena munculna cahaya Kangjeng Nabi al-muniri anu menyinari itu badri wa isyraqi muhayyahu jeung karena moncorong raut wajahna Kangjeng Nabi
Wagodot jeung geus saatnon buhairatu sawah danau sawah wakanat jeung geus bukti itu buhairatu sawah baina Hamdana eta tetep di antara kota Hamdan wakum jeung kota Kum minal biladil ajamiyati nyatana ti negara ajam tawanon Arab. Wajafat jeung geus garing idkafa karena geus nyegah naon wakipu mau jiha tetesan jalan nacai at-sajaji tegesna kocoran anu loba naon ya nabi uhati kalmiyahi pirang-pirang sumberna itu cai wafado jeung geus meluap naon wadiu samawah lembah samawah wahia sareng ari itu samawah mapazatun eta hiji kauntungan fi falatin di tanah tandus wabariyatin jeung di padang pasir lam yakun anu teu bukti biha eta tetep sarta itu madkuroh tina falah jeung bariyah qablu dina samemehna naon maun cai yan kau anu ngeueum itu ma lidom anillahati pikeun makhluk anu keur dahaga keur haus wakana jeung geus bukti naon mauliduhu kelahiran Kangjeng Nabi bil maudhi'i eta di hiji tempat al ma'rufi anu dikenal bil irosi ku ngaran Iros al makkiyati anu termasuk wilayah Mekah awal baladi jeung tanah al harami anu haram alladzi tegesna tempat layu dodu teu ditebang naon sajaruhu tangkalna alladzi wala yuhtala jeung teu dicabut naon kholahu jukutna itu ladzi waktu lifa jeung diperdebatkeun naon fi ami wiladatihi dina taun kelahiranna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi syahriha jeung dina bulan kelahiranna Kangjeng Nabi wa fi yaumiha jeung dina poe kelahiranna Kangjeng Nabi ala aqwalin barina netepan atas pirang-pirang kaul marwiyatin anu diriwayatkeun lil ulama'i pikeun pirang-pirang ulama warrojihu sareng ari kaul anu unggul annaha eta sayaktosna itu wiladati Nabi kubaila fajrin eta tetep sateu acan terbitna fajar yaumil itsnaini dina dintenan Senin tsani asyara tegesna tanggal 12 sahri Rabiul Awali dina bulan Rabiul Awal min amil fili nu tetep itu Rabiul Awal tina sebagian tahun gajah tahun pasukan gajah alladzi anu soda geus nyegahu kana alladzi saha Allahu Gusti Allah ta'ala mahalur Allah anil harami tina nyerang ka tanah haram wahama sareng ngajaga Allahu kana tanah haram atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.